Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia samping dulur, mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Para mitra sadaya tepanggi sareng simkuring saparakan kang ngalangkungan channel anu maneuh cepot ngampar, cepot ngamule pariwisata. Oke, mari guys. Kenapa urang baris dipadu ya, momen istimewa sebetulnya kalau memang tidak pandemi mah gitu. Tapi walaupun dengan pandemi dengan segala keterbatasan masih bisa dilaksanakan gitu ya. Oke, sekedap deui urang jadaya bakal tepang sareng perayaan akbar seren tahun ya. Tanggap warsa, tawa ngemban pancen, tahun anyar, tutup tahun anu kapungkur gitu ya. Kapungkur mah ya dina abad-abad masa lalu mah pan tercatat dina wawacan, dina tembang, dina pantun, dina wayang, perayaan panen raya teh. Sabab tahun teh hartina panen, di panen raya teh per tahun peringati manuhun ayeuna mah tasakur wini mah syukuran bahayana hasil bumi anu dijadikeun ku pertiwi pucuk kembang buah peuting soto darat soto cair soto hiber sadayana eta keur maturan manusia gede manfaatna keur keberlangsungan hidup manusia kituna urang jaga urang desa sadayana. Oke, momen tahun ayeuna siga tahun kemarin memang berlainan sangat jauh. Biasana ieu teh menyedot wisatawan baik domestik maupun lokal gitu nya. Menyedot destinasi wisata gitu. Tentu turis di mana teh hayang nyaksian rongkakna hajat seren tahun masih bisa dimulai saban-saban daerah, saban-saban wewengkon. Ada memang itu tradisi di zaman baheula. Zaman kerajaan misalnya ya. Dan itu dinikmati oleh semua, rek pangatung, rek masyarakat, tapi suka bunga. Lamun ayana panen-panen, tapi seren paran, kuera bakti, sebutna aya oge istilahna aya mundai atau marak walungan, malah lauk bersama, belum lauk bersama, tepangagung di masyarakat melanggar ceratan. Aya panen di catatan di potang menang boronang siang. Ya, banyak sekali lah diantaranya ayat pertunjukan seni dan lain sebagainya gitunya. Nah, tahun ayeuna memang kurang ngawajahnakeun wujudna dengan coba lain kurang tapi oge sadunya. Tapi tidak mengurangi spirit bahwa orang terus bergerak sepanjang orang masih mematuhi protokol kesehatan. Hanya saja memang tidak bisa melibatkan banyak orang, tidak bisa berkerumun, wayahna, tapi mudah-mudahan suasana bisa lebih nikmat. Oke, rahayu kanggo badan sakujur, rahayu urang jeung sakulawarga di lingkungan, sasumur, sadapur, sang gubernur, gitu nya. Rahayu bertatar Sunda, rahayu ka Nusantara Raya, rahayu kanggo buana panca tengah. Ya, akur rukun jeung papada hirup. Ya, kurang pinangih deh jeung syukur makmur, marifat lot jinawi, aman sentosa kerta raharja, rahayu sagung dumadi. Wilujeng saren tahun kanggo rekan-rekan wargi-wargi simkuring anu mapang tahun anyar, baik detik parang tulang, lebih balai parang rezeki. Rahayu sagung dumadi, rahayu kersaning Gusti. Wilujeng